Tapi kan di sisi lain Kangjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kangjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa keturunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafironi wa mu'minani, dua kafir nu dua mukmin, wa sayakunu khamisun, maka jadi raja sadunya kalima wa min dzurriyyati, eta adalah turunan kaula, ismu abi wa abu abi, artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula, ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula, berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah wa Mahdi. Engkelah bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Di lemah geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah setelah Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ fatakuna minal zalimin. Allahu a'lamu bimuradi wa qallalan ngadau Gusti Allah ing lafaz ya Adamu he Adam uskun menang sira Adam anta tegese sira takidun yaiku naukidan dhamir kadu dhamir fi uskuning dalam lapad uskun liu tafa alaihi wa zawjuka darapun yang taden atapakan ing atas dhamir lapad wa zawjuka uskun meneng sira Adam anta tegese sira lan rabi sira nyatana Siti Hawa bil madi kalawan den maca den baca dawa ajalata ing surga fakullama kamangan sira karo min haitsu situ masakin panggonan kersa sira karo wala taqrabalan aja marki sira karo hadhihi syajarata iki tangkal kayu bil ukli minha kalawan mangan minasaking hadhihi syajara wa hiya al-hintatu lan utaya hadhihi syajara iku gandrung patakuna sebabana sira minal zalimin iku tetep saking wong kang zalim kabeh. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Allahu a'lamu bimuradihi fawaswasa maka ngagoda lahu maka due Adam lan Hawa sapa asyaitonu tangkorak setan
Iblis tegese iblis liu biadrapun yang tangalahirkeun ya iblis juziro tegese ngalahirkeun ya iblis lahu maka dua karone Adam lan Hawa mawuri aing barang kang den tutupan yang mapuila minal muarati tegese Zan puila minal muarati zan saking lapal muarati anhu masaking karone Adam lan Hawa min sawatihi masaking kaalaan rone Adam lan Hawa nyatanya kubulan dubur ogolalan ngujabu iblis mana aku marabbukum maranya gawing sirakara sapa pangeran sirakaran hadhihi syajaratu saking ikilah tangkal kawilla Ningkaro tantakuna singitenta nasirakaro malaikat iniku kaya malaikat toror wa kuriya laden baca pabikasilah bikalawan den kasrakeun lama malaikat wa takuna tawayanta nasirakaro minal khalidin ikut tetep saking kang langgeng kabeh wa zalika lazimun anil ukli Selalu te manggoro takuna minal antakuna malaka ini takuna minal khalidina iku kang lazim manilukli saking mangan minum saking karone Adam lan Hawa kama fi ayatin ukhra kaya barang kang tetep ing dalam ayat kang weweneh tegese ayat hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla Natanudukeun lisun kaing sirai kata setangkal kayu langgang lan karatuan kang ora bosok ya mulkin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamalan sumpah ya iblis atawa setan ingkarone Adam lan Hawa ay aqsama lahum billah tegese sumpah ya setan kadua Adam lan Hawa ing Allah ini satune ingsun lakum kadua salakaro laminan nasihin ikut tetap yakti saking kang nasihat kabeh bidzalika ing dalem mangkono mazukir min kaunihima yakuni minal malaika فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Wallahu a'lamu bimaradi falam fadalla maka nurunkeun ya setan ing karone Adam lan Hawa tauma tegese ngalungsurkeun ya setan ing karone Adam lan Hawa an manzilatihi masaking panggonane karone Adam lan Hawa bi gururin kalawan tipuan minus saking setan atawa iblis falam madza maka samangsa nyicipi Adam lan Hawa syajarata ing tangkal kayu ae uklan mina gese ing mangan mina saking syajaro badat maka lahir kadoe Adam lan Hawa opo kaalaane karone Adam lan Hawa ayo zuhara tegese lahir likulin minhuma kadua saban-saban kang suci kang tetep saking karone Adam lan Hawa kubuluhu apa kubule Adam wa kubulul akhor lan kubul kang wone yakni Hawa wa duburuhu lan dubure kulli sumia kulun minum lan narana apa saban-saban kang suci saking karone kubulan dubur sawatan ing sawarianain kisafahu kana satu nerima kabukane ya kulun yasui ku ngalakeun ing kisah sahibau ingkang anduene kulun
Fikolan tumandan ya karone Adam lan Hawa yaksifan iku napalkeun ya karone Adam lan Hawa akhadha tegas ngalep ya karone Adam lan Hawa ya sukon napalkeun ya karone Adam lan Hawa alaihi maingat Adam lan Hawa mi waraqil jannati saking godong surga liyastatiro bidarpon yang tanutupan ya karone Adam lan Hawa bihi kalawan waraqil jannawana ada humalan nyeluking karone Adam lan Hawa rabbuhuma sapa pangeran karone Adam lan Hawa alaman hakumana tawaranya gaya suning sira karo antil kuma saking kono sira ka betangkal kayu aku lan ngucap ingsun ka kumaka doa sira kabeh inna syaitana lakum min satuna syaitan aku bakal sira ka ba'du mubinikum musuh kang nyata bayyinul adawa iku kang pertelanya truanane wali sipa muli takril lan utai sipa baiku wedakan gadoe takri alhamdulillah urang mah poe minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina kaeksisan iman istiqomah kajenting di imah loba urusan ngaji kajenting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasa nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang mun boga duit sarua buat teh mah sapira ieu mah sesa kabeh ge ruruntuk tapi teu kitu duit batu kongkorong sebenarnya mah duit ambalaya di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabna iblis ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud kana sahandapeun aing kaheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ka dunia jadi kuari di surga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis Masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di surga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang kakalir kakidul kawetan kakulon ngarasa teu betah
di sorga teu betah. Cek Gusti Allah, Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah. Sepi Gusti. Usah saha batur ngobrol. Eta istana sakitu poharana buatan aing ciptaan aing. Tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae. Eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge. Tetep Gusti eueuh batur ngobrol. Hese. Abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah. Oh teu betah? Teu betah. Kayaknya ho aya bae. Sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos urang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia. Nu jelas sebagai selayang yang tetap dikorelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Hawa mah bopoharat Masya Allah begitu hudang kageng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hijina nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asalna nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an boon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan saukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad insyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwana nyana cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaulan agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyembutan abdi ngan bedana simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong cek Gusti Allah
geus aing nyiptakeun sia keur sesenangan. Betah Adam, betah. Hawa betah, sangat betah. Sok. Wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannata di surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan. Oh, masyaallah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar. Sempit luar biasa, tapi anakan mah terus bae blon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba, berarti kan terus teu kahalangan ku kurang sangu. Wayah ngarayap bae. Sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imaya ulah diopen nu imaya tangkal gandrung nu ilma ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti. Setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia. Hayang dahar aing kudu pepelakan heula, hayang inum aing kudu nimba heula, aya nu teu kudu nimba cai di laut asin. Sial cak setan. Di sorga aing baheula yang kopi tinggal yang susu tinggal geus ngeunaheun jasa kuari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di surga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka surga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus Kangjeng Nabi Adam di jero surga iblis mah di luareun surga digerokeun ku iblis Adam kadir tuh hayang aing sia tenurut pan kamari ge ka Gusti lain kitu urusan nurut jeung teu nurut urusanana urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing moal ngaganggu aing kuari diturunkeun ka dunia ku aing geus di duluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kadang-kadang amis ay gitu aya naon makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu
urang sharing. Allah. Cokot. Hawa cek Kang Jani. Kadi aya saha? Aya seton. Ente jangan mah jelebana mah bager ieu. Kepribadianana mah bagus, adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana. Tapi aya jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman. Sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge. Besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula. Geus urang ulah aya naon lah. Urusan nyana diturunkeun ka dunia, urusan urang di sorga. Adapun babaturan mah jauh masalah. Iya oge sih cek Siti Hawa. Terus kumaha kakak bae sih. Eta dia ngobrol. Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, na dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueuh sekat padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu. Lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing ndek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kur-kuru ka sorga mah sia mah awas ya diadab sia ku aing teu jauh ka aing wah tu iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeulna Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang, ngobrol jeung politikus kos ahli politik, ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae. Meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu. Bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis. Atuh teu naon jak orai teh kitu masuk nya ka orai asup ka sorga. Ngobrol lah di jero hari iblis jajar orai Kangjeng Nabi Adam biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas deuk di jero sorga atawa di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunankeun atuh silakan ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah pertanyaan teh aya ulah masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan nah ieu kuari aya apa henteu aya kuari mah naon cek Gusti kamari bebejak ieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin tah eta nu kuing ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dam ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing deuk balik heula ka dunia aing malah kayak ku aing dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek Kangjeng Nabi Adam ulah nyeun penasaran coba ku ari engke bae ulah non gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah.
hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda turunnya da ka dunia nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede ujung nyiuan nyana di handapeun tangkal caringin oh kieu inilah pohon golkar cek sial ta iblis Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang yen masuk ka sorga main dahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luareun sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nusa bener nama sorga tepan urut aing mageus nyaho jasa di sorga dipersilakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ ma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nusa bener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal kira-kira mana yang penjelasan kau yang dijelaskan kira-kira teh hayang moal aing mah boh aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di surga moal teh aya bae keren di surga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endek dijelaskeun jatuh teu daun coba penjelasan kieu dam Ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangena jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sambil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapan nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji besi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua besi langgeng eta pikir-pikir baik kumaha jatuh jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus geurahan jasa tapi pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikkan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa seutanu lahum ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahum ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lahum mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana
lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia aya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka manehanana supaya coplok ieu kamulyaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam. Coba wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam hawa mana kumaha teu nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anari sajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun teh engke bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona engke ge anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho nu aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun pokona mah ieu sorga teh bakal kanyawan persis kos aya CCTV na bae kitu. Weh, poharat. Iblis geus jahon ka CCTV. Leuwih teh eta mah kan. Ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji. Au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Maknya cukang jeung Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih. Apan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah besi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok juga babawa ieu mah. Maknya jaat cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa pangeran nu hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beuk lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi wae bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka dieu ka ditu bakal bisa hilibran kos malaikat isah tangkal kayu lu nubantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran. Cukang jeung Nabi Adam ye. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam. Wa qasamahuma dab ade sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deus moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh sabodo inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah. Aduh. Ngeunaheun kana jantung. Asana tiis jasa jantung tiis. Ya Allah. Geus lah sakitu bae cek iblis teh. Kula mande ka dunia deui bae, tah tinggal dipikirkeun bae. Kurang kumaha nu jadi prank. Nganasehatan batur moal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna. Ngan lah
atuh ai kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus nah ieu mah pililian bener ya iblis moal sumpah kaula make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kuat atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeukeutan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cak iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya ho kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk, urang dahar yuk. Atuh kumaha kakak bae. Jaasan aku jelas, jasa eta iblis karasehatan ka urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae. Atuh hayu. Yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padallahuma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena buadat lahuma sauatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa tadaekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah tapi koyok sifan idinya nyokotan dang-daunan waya di sorga min warokir jannati dadaunan dang-daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kamuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alam manhakuma antilkuma syajarah lain taing nyaram ka siapa bisa ram ku aing dicegah eta masih hade wala taqraba hadis syajarah mun kumaneh di dahar teh tanpa takula mina zalimin teu gadege kare Adam Hawa dicakak di jalak beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma kana ieu ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwun mubin pan setan teh musuh jahat coba ke kagoda keneh bae sarekan
Kanjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganna. Didinya Kanjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain sama sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan tieu Adam. Hawa. Kulon sia teu nurut ka aing. Didinya Kanjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha engke diturunkeun ka Kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Wah ujianna batalkeun ngabesan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utayum pamane barang kang den pigawang makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawang ma. Ibasri bin Artad kalawan ki Basri kang putan ki Artad. Al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisunni Islam wasapakalan numpahkan ya bisu adam al-harama ingetih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla baiti Rasulillah ing ahli bait kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni al-Abbas bin Abdul Muttalib wa umbalan lahu tai karane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane baine yaday ummiha dalam antarane arep mboke karane ibni Ubaidillah ya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibni Ubaidillah wa huma lan utaya ibni Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibni Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalimat natiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musannad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus ya Muawiyah bisr bin Artad ingki bisr kang putaing ki Artad bijaisin azimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausana hukuman hakim lara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jais minasam saking samata qadamul Madinah tamalah tumaka ya bisulan jais kabeh ing Madinah wa amilul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib saking arah ki Ali kang putang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar bener sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ganilar bener sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah papar Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalau ada radhiyallahu anhu ganilar bener saking Ali wa dakhala bisulan manji sepaki bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar haing mimbar Madinah wa golalan wacap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahiduhu kang wis gangjing akan insun hu ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani Nijaya bisu Usman dapan ing Usman kaum lapuan kang putan ing apon radhiyallahu anhu kan dilar bunu sepuluh saking kare Usman dan apan sumagala kali dari ngucap bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah
laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajangjikeun maring ingsun sapa Muawiyah matarak subil Madinah maka ora ninggal ingsun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh ingsun ing mutalan sembah mara ahlul Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarat ya li Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi amanu orang nana ikut tetap kada sila kabeng dan saning insun utai keamanan wala sabiqalan orang nauti sabiqa hatta tahun hatta tatuni malatarka sila kabeng insun nakani sila kabeng insun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir faqantala maka lumaku Jabir hatta qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna nisatuhune ya guys kunyarupri ya guys kabean ubaya ingin ta bayat ingsun sali Muawiyah ta kada Muawiyah faqala maka ngucap ya Ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubai'a ningali ingsun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya jaz ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar summa inna Jabiran ata bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing bisra wa bayaulan bi'at Jabir ing bisra Muawiyah ta karma dia wa hariba bisru da durat lan ngaruntukeun sabagi bisur ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah sumangkala kali-kali lumaku kitu ya bisur haja malah takaya bisur Makkah ting Makkah biya Abu Musa lan ikut tetep dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusus saking Abi Musa fa khapa Abu Musa maka di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang sing tematain ya bisu ing Abu Musa pahriba maka Abu Musa fakila zalik maka dan ucapakan apa zalika mangkon hariba dibisir kalau bisu bakala maka bisun malkunta lialku malkunta orang yang sun iku daripada tematain sun ho ing Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisun maka orang nyuprihu ing jahu ing Abu Musa sabab bisun pada zalika nabi mangkono hariba Suma kataba Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman anak khailan mabungsa ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabungsa tun kan yang tuslikum arisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darapun yang madain ya khail ashab alin wa amilhi ashab ali lan amil ali bil Yaman yang maqabila nasumakan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa Summa mado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lil Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu ali wa kana amilu ali lana sapa amil ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alamma balago maka sama-sama tu Makkah yang Ubaidullah amr bisun apa perintah bisun perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali Fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka maten ya bisran ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapanek Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain. Anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa, memeh Nabi na terus tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem tiba heula. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam.
Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Nanti urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang diberi keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam, nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damul haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna diboluh kabeh. Walam yar'alahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak keneh, buluh bae. Allah, saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna, keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyim, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna, fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres, deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah, mantak wasarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat. Di mana ya? Di Syria, Sam, Damaskus, ke mana? Ke Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah, diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari, sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali, asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah, asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong, aina sayyidi, mana sayyidi alladzi ahidtuhu nabil amsi, nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kadua mana Utsman bin Affan? Tantangan kunya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak biswallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilayya Muawiyah, lamun Muawiyah teu ngajangjikeun ka urang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu, moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bage sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyin libaya, nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat, supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia, khususnya di belahan timur tengah umumna sadunia, supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila abisla bani Salamah, anjeunna ngutus ka bani Salamah, wa qala malakum indi amanun wala sabiq hatta ta'tuni bi Jabir. Moal aya keamanan jeung moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguan anak coba datangkeun.
bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih kana yakni Ummu Salamah. Jadi nyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya limuayah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Pantak pakola hadhihi bayatud dolalah ieu mah beat dolalah koskuari. Koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ka Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantak kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur, ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran. Bangun sentimen teh gitu. Hai. Engke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya, tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya, rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat Haji Wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di di Mesir aya. Di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kangjeng Nabi, sorban Sidina Ali masih kene aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kangjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu, menyaritakeun kitu di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna, berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokokna mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Kunaon eta? Terharuna hati Bung Karno. Ganyang musuh. Kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna. Nomor kahiji, nomor kadua itekna. Nomor katilu cincinna. Nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli. Eueuh nu sabenerna. Apa kula buka rahasia ku ari bae. Eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli, nu asli mah eueuh. Nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti. Berbarengan dengan keris Bung Karno, cincin Bung Karno, buah ieu ya. Entar kieu moal dikamamanakeun kajen ku kumaha ge. Emang kurang gitu. Weh. Aya sejarah I love you-an ieu mah. Sia mah ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih. Kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun, itu dihudangkeun langsung adu hareupan ngadu dengkul. Kula belah dieu tanya ku abah, aki ti mana? Bogor. Aya naon ka dieu? Neuk neang batur kula waktu didigul. Saha?
Ahmad bin Khairun kaget ai ke ieu saha ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah kula mawa cai kadinya teu diinum saat eta bapan canaya kueh-kueh mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh budak wali mau nyanyahoan budak wali mah gula Jawa disuguhkeun tetep teu didah tidinya aya bungkusan di dieu ku Abah ditanya ieu bungkusan naon aki ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin ari ieu mah keris menang teu ningali mangga wae dideulekeun minimal kula pernah neuleuh lah keris ada kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pen 5 11 loba teh ngaturan ngapung jadi henteu atuh eta suka deui kemudian ku Abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna nu ieu sangsaka merah putih nu asli dibuka dikibarkeun Masya Allah dilepan deui cincin bendera termasuk keris itek da di dia hiji set di deuleu ceulikna gede sabeula coba Haji Pendi nyana mah lain gede sabeula rebing kabeh aduh nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus eta kitu celikos gitu teh celik kenceng lamun rancung teh bagus sebab kancil rancung pinter. Nah ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya langsung mengarah ku lagi oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran ti dijalah langsung ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar lah cek manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong kula dek zarah kemudian kula dek ka Banten insyaallah doana bae pamitlah pas zarah pas azan kemudian keluar setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh berarti harita can pernah kapanggih deui kapanggih jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna cincinna itekna benderana hiji deui payungna nu kunyana payung aya payung etalah tahun 70 hiji Masya Allah karim teu bisa kapopohokeun tah harita teh kajadian eta nu pohara jasa Masya Allah haju kula ngomong ka Abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya cak kula teh heueuh nya cak Abah teh abah ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan abah ge teu kaharti cek nanti bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur teh mah bapana Rano Karno teh mah ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi presiden nomor kahiji nomor kedua Baduy nyerang di dinyalah bakal timbul peperangan perang lah mimiti jeung urang kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan turunlah engke Amerika wah
dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna. Sok tanyakeun gara-gara nyaho. Moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae ku ari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib endi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan didinya. Tampangnya nang kudu meuli lele didinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik sama kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani. Dua kafir, nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun. Bakal jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati. Eta adalah turunan kaula. Ismu abi. Wa abu abi. Artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula. Ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula. Berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah. Gua Mahdi. Engkelah bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Di lemah geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah Mina acak-acakan ke. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku. Kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah nu biang. Peperangan teh Suriah Damaskus tuku ari. Lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Oh, baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir ku ari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing. Karena itu baik Indonesia ge, boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atau Baghdad, baca sejarah Baghdad. Mesir, baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah, teu aneh. Urang kuari. Ded. 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nyana mah. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina. Kelahiran negara nabi, negara rasul. Oh. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantak pae seuri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan
berbarengan dengan kamu. Saya angkat senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bakal itu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleureun-eureun jadi perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres karena kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cekadian deuk dia kacukupan deuk mental obat. Itu salala stres cenah geus stres, cenah geus bisa seuri ku Obama. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetap nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu. Udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak ieu keur carita baheula sangat biadab. Datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka idilah terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa Al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa Al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisin faqala ma kunti laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Kitulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah wa amilu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari sumamado bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ka Yaman lompat ka Kufah datanglah ka Sinali dijadikeunlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah harta Abdullah bin Munabbi tetap didatangan ke Bisur dibunuh Allah bahkan anak lagi dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah Palestina Mesir Baghdad itu Iran terus ke Maroko terus ka ditu ka Turki Mekah Madinah maleureun-eureun terus bae datang ka turun mah di kuari can sabaraha ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal nagara kabeh kalut moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara kalut heula kabeh negara bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha satu masjid satu gereja teu ribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim geus setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompat nyana ka Suriah ke bakal cicing nyana di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul
Gitu dah orang ngeunaheun jasa teh ngeunaheun. Asa sasalawan jeung Mahdi gas. Mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di naon ngaranna? Naon ngaranna? Kalen teh dasar osok ka ditu meureun nya. Tukang buka kuncina masalah kajian hukum. Masya Allah. Ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae, tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah, keluarga urang diraksa ku Gusti Allah, lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah, rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah.